Naon ai maneh? Naon maksudna ieu make nyokot-nyokot genteng urang naon ieu teh? Naon? Aing eta teh penyen teh kaanggo teh. Teu kaanggo kumaha kos anu di jarian di pipireun imah kieu naon maksudna? Ai mana ti mana ieu teh? Nya butuh ya abdi atuh. Butuh mah meuli. Lain penyen teh tos teu kaanggo ieu teh di Tetos bumi ieu teu teh penyen. kaanggo sagala nganggap kosong imah. Dianggap kosong. Nya penyen teh kosong. Gagabah teuing ai mana ti mana? Tadi nya teh lebah abdi mah. Nah, aduh ampun wawanianan ieu nyokot ieu jadi perkara ke sia. Lain teh kamari mah dapan dipiwarang ku ieu ku si mak. Nah, Si mak teh canak we cenah di luhur cenah. make kitu sagala da imanu abi lain nu si emak nang meuli abi. Naon maksudna si emak? Awas mun bohong keur ditanyakeun sia ka si emak. Kitu maneh mah diajar ngabohong kolot-kolot. Teu permisi, teu punten, teu naon-naon heueuh di aku si emak beureun punten heula di kana boga imah. Tu si emak sok sia. Paling sia beunang. Aduh, itu teh mah urang mah asa kakarek nampung model kitu mah. Ieu teh kapanggih aing. Iya, tadi temurah teh da. Oke jadi itu. Kemana asa itu? Itu yang di dia da asa bener di dia murag teh. Kemana nya? Aing bons nyokot ieu mah. Tadi tidak ada nyarken. Tujuh naon? Iya nuju milarian ieu. Milarian naon? Anu murag. Nu muragna naon? Naon aya nah teuing. Ditaruh segitu. Akang nemel sanes ngalangkung ka dia. Neme abdi mah. Apa tita tadi terus bolak-balik. Nah, bae teh tadi. Bangun akangnya menakan sesuatu di dia. Menakan naon? Sugan tah yang apa? Dia hoyong seuri abdi mah eta akang teh. surah seuri kitu bangun heueuh. Abdi mah hayang seuri we abdi neme ngalangkung nah make dituduh make menakan sesuatu teh naon? Heueuh hayang nyaho cing akang mangihan naon di dia. Ada karek ngaliwat na gitu mah ya naon Bangun geus bolak-balik. make kitu segala rupa. Eta we siga ieu. Nya abdi mah nanya teh na eta teh keur naon di jarian kieu ku tuangan teangan Anu murah. bikin tenten yangan cacing gitu jang useup. Cacing yang naon? Teu da naon atuh di jarian mah selain cacing mah. Anu murag barang abi. Naon nu murag Mau dibeja-beja pokona mah anu murag. Pasti ku akang geus kapanggih. Liar gitu mah atuh teh nyarah naon kayak. Heeh, meureun geus bolak-baliknya tita tadi. Ngaku we sok tahu. Pada ruguh gitu. Naon cing anu murag di dieu? Heuh teh nyaho atuh. Heuh coba naon coba. Aya ge ningali cacing tadi mah. Make cacing bohong geus dicokot ieu mah pasti ya. Beda tina banget na oge gitu. Kitu patut mah. Heueuh nya geus bolak-balik. Jadi eueuh barang di dieu tah. Geus puguh murag heueuh ieu mah bener ku jelema eta yakin sia. Urang tuturkeun. Ruguh jelema teh aing karak ngaliwat. Hei Kang, Naon ieu teh? pasti akang anu mangihan barang abi. Aduh naon ieu teh? Heulah ngaku teh kudu naon-naon tuh di ditu panan. Saha deui atuh iwal akang nu geus liwat meureunna da udah Bukan liwat lagi karak bieu. Ngomong we lah. Sok kudu dieukeun. Ka kebon urang mah teh. Nu puguh mah heueuh, beda eueuh. Di dinya ada murag teh. Atuh nu eueuh teh. Meureun akang mangihan naon sakitu we. Ada teu manggih mah atuh ai bingung ai teu manggih. Puguh heueuh dipesakan bae. Tah geuning ieu naon? Ieu mah naon? Ieu kamera. Di mana Lain barang leutik tapi berharga urang mah. Kamera saya. Pokona mah ku akang meureunnan. Ngaku we lah tong loba ieu dieukeun. Aya nu abi ieu ageng da ieu mah. Oh, belum siap. Tidak atuh sia teh. Aing teu manggihna naon teh. Heeh maneh sia. Ditawaran nu ageng nu abdi alim mah sia teh mah. Bisi hoyong teh. Sugan di emak teh. Heueuh pasti manehna mata kitu oge. Di dieu yakin. Rasakeun balik deui sia. Make ngasong anu kitu patut teu hayang aing anu kitu mah barang leutik tapi berharga pasti ku manehna dipesakan. Kakaratak sieun aing ngaduaan di kumaha onam. Ieu geuning hayam teh euy. Sekarang dia saredeng hayam teh ya. Kamana nu bogana nya? Mah hayam teh. Sedang ieu gede kieu.
Naon itu? Eta hayam na eta sanes. Muhun makarek ditewak segala aya naon? Sanes ditewak da teu newak abdi mah. Ditinggalian teh bilih bade diical gitu. Ah muhun eta we ngan ieu hayam teh Nya bangun teh sedang ieu mun diical mah teh lumayan teh gitu. Ada ngincer-ngincer model kitu mah. Astagfirullahaladzim. Abdi teh tukang meseran hayam teh. Nah, memeh ningal hayam ka bumi heula punten teh hayam teh mah teu aya teh na ge. Aya abi bade moal diical ku abdi dipeser. Bisi engke jadi masalah lamun eueuh hayam abi. Akang ku abi dituntun urang mana. Kitu aing mah bingung jelema teh. Lain bingung eta keketeh. Dari eueuh tadi mah. Atuh da gurung gusuh kana hayam mah berenang keur nempuan ge hayamna ge kabur atuh. Asa curiga ketayap gegerenyangan di ditu da aya ku abi ge didengekeun di dapur. Rek punten kumaha we da loba imah ning di ditu tah ieu imah. Tadi narek dibeli teh jadi mung aing meuli na ge. Jual hayam di dieu mah. Sugan gitu arek dijual. Moal. Jadi meuli na ge aing sih mah rek ngajual hayam. Sugan gitu. Moal. Eta jelema kuat tika jual kitu. Hayam. Tudang-tuding suka sangka teh ulah gagawah teh. Akang ge ulah gagabah di keketayapan di pipir batur. Ada lain kekayepan. Oge boga ceuli. Kang orang mana? Sok biasa ka dieu mah malah makasih emak ge abdi sok meseran hayam mah. Kakara curiga model beungeut kitu kakara. Gagabah teh. Ai di bumi aya saha teh? Narek naon nanyakeun di bumi? Sugan aya saha di bumi? Aya murang kali. Eta we kitu. Purunyus dasar sia. Purunyus ya. Dasar. Wah atuh aing mah da. Aing barang beli der. Bisa karek madog. Burung jelema teh. Burung tukang hayam gadungan sugan eta mah. Sugan teh heueuh. Modal kitu mah aing jadi sieun atuh. Biar kieu eueuh nu pangmeresankeun di imah teh. Heran sakitu bapak kieu pabeulit diantep we nepikeun ka narilep kieu selang oge. Atuh meureun moal bisa dipake ari geus narilep kieu mah. Arek kumaha coba? Cenah butuh selang. Heran ieu selang diantep ungap we dititah diberesan. Pan meureun ieu teh selang tarek dipake ungap we diantep kieu mah. Jadi narilep ke temporek make gegeleneng ka saha deui nya ka pamajikan meureun. Nuju naon? Biar aku teu nyaho di naon. Oh. Kita meureun keur beberes. Lain eta asa ieu asa riweuh itu isuk-isuk eta teh. Akan bayar riweuh ge da bibir-bibir urang lain bibir maneh. Si eta mah kitu ditanya teh. Mana naon atuh? Heuh, eta nuju naon abdi mah? Ieu kan beresan selang narilep narek naon atuh tanya rarungsing. Eta we abdi mah kitu kaget eta teh asa mau coblok gitu amek-amekan gitu. Naon maksudna tuh kan bae bibir-bibir saya. Teh naon maksudna amek-amekan? Maneh naon datang-datang atuh? Make gitu. Penanya meureunna. Bibir-bibir saya amek-amekan. Itu ditanya kemari ge disebut judas nih urang teh. Mending tong ditanya urang masa kalian keur kieu mah parudet nu keur beberes narek naon tinggal ieu selang narilep. Lain lamun leuleuy mah kitu naon ku abdi teh meureun dipangbantuankeun da eta teh. Arek atuh mangbantuankeun. Mung ari geus kitu mah da judas. Teh teuing. Tah kudu dikieu si eta mah ku abdi mah tah. Sia teh sopan ka aing. Aya pisan bongkeun aing keur susah sia. Awas rasakeun mun maneh nanginem selang tatangan ham model kitu rasakeun sia. Awas. Terus aing keur beberes kieu teh. Pugu nyaho keur beberes. Ngocoblak. Ke heula. Dieu teh asa ngadenge hitut ka aing ngaledek. Rasakeun sia kitu mah. Tunun sia. Ieu maneh make hitut hareupeun sia. Ngaledek pisan hitut segala sia teh. Sia. Rasakeun sia. Jelema teh palaruguh kitu. Ditanya atuh amek-amekan. Jadi we dipuah ku aing. Burung dasar jelema teh ka aing ngaledek nyaho keur riweuh aing teh isuk keneh. Nyeun aral wae. Puak nyaho kitu ku aing puak deui da dieu teh.